Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui nya mitra. Neraskeun hancagarapan dongeng Mang anu katuna carios kalayan judul Rusia Pelet Marongge. Hiasana Bapaan Merdeka Permana. Mitra dinten ayeuna seri anu katilu. Upami teu lepat hanca anu katuna deh dinten kamari parantos dugi ka mitra kaum dangu angin beuki nyeor cai walungan beuki omak-omakan. Saban aya gagak ngaliwat teu tulus ngaliwatna manehna nyirorot turun. Tah upami dilepatna parantos dugi ka dinya nya hanca teh ieu teh kumpulan raja naon cenah, raja nengnong. Poharanya mangga urang teraskeun mitra. Sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu Sungguh eta dugi ka kitunya mitranya. Saban aya gagak ngaliwat teu tulus ngaliwatna manehna nyirorot turun nyengcele dina tunggul kai sisi cai. Pon kitu deui orai jeung buhaya nyalampeurkeun ngadareuketan lain eudeuh ganggu kanu keur sebabulan. Tapi kalah ting darango jiga nu kasima ku tetenyoan. Kumaha teu kasima sabab sabubuhan parawan jekekan keur marani. Manina dibuligir teu katutupan benang salamar. Mani bari silih bersihan awak. Aya anu silih usapan tongong, aya anu silih usapan leungeun, silih usapan bingbing, malah silih usapan pinareup oge aya. Sabot kitu tina rungkun-rungkun jemet kadenge anu humarurung nu ngaleungis semules-selesan. Eta mah sora para lalaki anu tadi ngintip tapi akhirna sukmana kabadol teu walakaya. Teu walakaya lantaran sukmana kabadol. Da eta we dina leumpang ge teu bisa ajeg. Teu bisa ajeg. Wara mitra. Semu bongkok pakatu kabadol anu sukmana kabadol nu hayang nahan kapaksa guling gasahan teh gogorentelan ka ditu ka dieu anu teu kuat memilih ngagulingkeun maneh kana cai. Hari anu kitu bingung kieu bingung malah milih ngalangsud ngajauhan bari hos-hosan jiga entog nyawa deuk init ka meni. Aya oge anu ngoronang sejang ngadeuketan anu keur ngayakeun acara. Ngoronang ditanya ka karonangan juga budak keur ngoronang ini gitu. Teu kuat nangtung-nangtung acan. Ngan samemeh tapi awakna geus ngajurah roh kapiuhan sapada harita. Para raja anu tiluan nyaeta Prabu Gajah Arsadenda, Prabu Sulaksa jeung Prabu Tereng Agung sarua pada teu kuat. Ngan bubuhan maranehna teh teureus raja. Saeutikna ari ilmu kabatinan mah boga. Maranehna kalah sila ajeg bari menekung jiga anu mujasmedi atau jiga anu pabedol-bedol. Di sejen pihak jiga aya anu rek ngabedol, di sejen pihak ku anu bogana dipertahankeun. Gesang badag gesang lemut. Ngorolok maseuhan awakna ari ngadeg-deg jiga nu muriang mah geus pasti norok tok.
menang sababaraha halilana nu ngayakeun upacara seba bulan teh rengse. Para parawan jekekan haranyat ka sisi geus kitu gura-giru darang dan deui bulan anu mabra mimiti pias cahayana. Geus beres Arandika diasupan ilmu kali perakna ngan omat mun geus bisa ngemat sukma ieu pangabisa ulah dipake sambarangan sok komo digunakeun jang macikeuh deungeun omat eta kudu dipiinget Ceuk Nyi Setayu ngomat omatan ilmu teh ulah dipake awuntah. Mitra kaum dangu atuh bring aleutan cawene marulang deui ka lemur. Tapi mangsa kajanari anu mulang ukur parawan jekekan. Sabab ari para putri nu opatan mah malah ninggalkeun maneh di sisi cai. he para kunyuk anu keur nyarumput dilarungkeun jemet sok kabeh kalaluar na teu era ku pangkat untap intip kana pola deungeun. Ceuk Nyi Gabug solana heuras jeung judes nu keur nyarumput laluaskeun horeng tita tadi oge maranehna teh geus katohyan. Atuh gajleng Prabu Tereng Agung ngajeng kaluar malah langsung ngadeuketan para putri anu keur arajeg di sisi cai. Kaula mah teu niat ngintip Nyai. Ngan lamun teh mah aya dina rungkunnya seja cicing we. Da mung ganggu kanu keur ngayakeun acara. Ceuk Prabu Tereng Agung nu sajena tingkulung kaluar deui. Malah raja anu duaan deui nyaeta Prabu Sulaksa jeung Prabu Gajah Arsadenda oge pipilueun nyarita kitu yen maranehna lain deuk niat ngintip anu mani. Sing demi kaula teu ngintip nu mani teu. Kaula teu mireungeuh pinareup neuh teu mireungeuh imit anu gamuleng nun henteu. Ceuk Prabu Sulaksa. Nah, kaula ge sarua we. Teu mireungeuh cangkeng lengik tongong budak parawan oge teu kabireungeuh. Ada katutupan kubukna anu ngarumahi panjang semet imit. Ceuk Prabu Gajah Arsadenda telegeleng dina ngangles setenyoan. Heh, dasar lalaki teu uyahan humayua ongkoh teu mireungeuh tapi sagala apal sagala ditataan. Ceuk Nyi Gabug bari judes. Saha teh anu ti marana jeung deuk naraon wayah kieu kalah karumpul di dieu. Giliran Nyi Maidah anu tumanya biasa teu gegawas Nyi Gabug. Anu ditanya ranyong naremalan sasaat mani papa heula. Kaula Prabu Tereng Agung raja di kerajaan Galujaya. Ceuk Prabu Tereng Agung. Kaula Prabu Gajah Arsadenda anu katelah nya kaula bisa nyekal ka prabuan di kerajaan Jejurhuni. Ya di kaula mah Prabu Sulaksa nu ngarajaan-karajaan Tayang Agung. Ceuk Prabu Sulaksa. Eleh aya ku teu sangka geuning ieu teh sakumpulan para raja ngan aya ku aheng na aya naon aya kieu para raja karempel di dieu nun. Nyi Naibah anu pangbungsuna tumanya. Atuh ditanya kitu teh raja anu tiluan mani papa heula. Nyebutkeun yen maranehna teh eudeuk ngalamar putri anu opatan. Eleh nah sadira sadaya teu uninga yen jisim kaula anu opatan ieu kacai jadi saleuwi ka darat jadi salogak ka mana-mana moal papisah kitu. Ceuk Nyi Naibah deui. Atuh kantenan. Kaula teh apal pisan nun. Prabu Tereng Agung anu nemalan mah. Tah ari parantos apal kitu mah panginten moal aya nu tiasa misahkeun jisim kaula opatan. Cik Nyi Naibah deui. Tapi Prabu Tereng Agung tetep boga jawaban.
nya tangtos moal dipisahkeun Nyai. Tangtos. Sabab ku kaula opatanana deuk dilamar. Kagok wae opatanana. Eudeuh ditikah. Malah eudeuh disaimahkeun jeung eudeuh disakamarkeun. Resep geura sakamar opatan. Prabu Tereng Agung teu euleum-euleum cumarita kitu. Atuh raja nu duaan teh ting burilang amak. Oi, ulah kagak kitu cacarita teh. Abang retah teh tulangan, abang bibir teh diwengku. Nah disangana nu niat dari dia sarupa kitu teh ngan anjeun sorangan gitu. Ceuk Prabu Sulaksa meninyureng. Bener. Andika ulah kumawani nyarita gitu. Nah, cek pangrasa Andika ugur Andika, raja anu kawasa dia wewengkon. Cek Prabu Gajah Arsadenda pada ngarentog kuduaan sarupa kitu Prabu Tereng Agung tegedag gaanginan teungut kalinduan. Sanajan tadi di Nabi Tota macan karuhan sanggup ngelehkeun duaan, tapi inyana tetep ludeng. Kaula mah raja ti nagara Pangbadagna. Tangtu teu kudu ngelehan ka sasaha. Walon Prabu Tereng Agung. Muntong kagak kitu kaula salila ieu acan kungsi eleh ku Andika acan. Cek Prabu Sulaksa. Nah, cek saha kaula raja keuyeub apu anu ngelehan ka Andika. Tereng Agung. Prabu Gajah Arsadena oge sarua murleng ka Prabu Tereng Agung teh. Manehna asa dihina ku ucapan Prabu. Tereng Agung anu dianggapna ngalalece, mireung anu parasea padaya omong, putri anu opatan kalah kangah kei nyeng serikeun. Putri anu opatan kalah ka ngah kei nyeng serikeun. Nah Nyai bet jeung serikeun kaula. Disangkana kaula teh ukur heureuy nya. Ceuk Prabu Tereng Agung ngareret ka putri anu opatan. Kumaha teu hoyong seuri margi salira tiluan teh lir kicik anu marebutkeun tulang. Jisim kaula opatan teu suka dianggap tulang. Kitu jeung Prabu. Cek Nyi Naibah tapi masih keneh seuri. Ai bilagu. Si Gagang kumawandun nyaruakeun Nyai opatan salagu tulang. Tapi oge Nyai ulah nyaruakeun kaula jiga kicik. Kicik teh anak anjing. Can bisa ngagogog. Can bisa nyegag. Biheung bisa ngegel oge biheung. Omong Prabu Tereng Agung sarua teu suka. Dipapanekeun kana kiciknya eta anak anjing. Ongkoh mung dipapanekeun kana anak anjing, tapi raja anu tiluan teh ranyong jeung rageg teu bina ti anjing anu keur Prabu tulang. Maranehna akhirna marebutkeun putri anu opatan. Papada hayang jeung papada ngarasa mampu ngarebut ka asih putri anu opatan teh. Malah geus ampir-ampiran bito tama deui. Papada baladna oge geus tatan-tatan rek begalan pati deui. Ngan celak-celak ti jauna aya sarombongan anu datang. Saha itu? Ceuk Prabu Tereng Agung nyipitkeun panon anu sabeula. Sabab di kajauhan mah tetenyoan ukur remeng-remeng. Katamah-tamah apanan bulan geus pias cahayana. Rupina anu dongkap teh rombongan Kanjeng Prabu Walang Sangsang, narpati ti karajaan Kalihan Gusti. Ceuk Nyi Satayu. Baruk ti karajaan Kalihan oge datang deui. Mbeu, lamun kitu mah saengan teh nambahan ye. Ceuk Prabu Tereng Agung kerung jeung gogodeg. Nyawe rombongan anu datang teh
keur ngiringkeun Kanjeng Prabu Walang Sangsang nyaeta raja ti karajaan kalihan. Basa rombongan geus deukeut, putri anu opatan aremok darku. Kitu teh bari cong nyaremah. Raja anu tiluan heran aya, sirik aya. Kumaha teu rek sirik sabab kamaranehna mah putri anu opatan teh teu ajrih teu mere tata titi pisan. Teu mere tata titi pisan eta teh. Kanu tiluan mah. Cek pikir Prabu Tereng Agung padahal daing oge sarua we raja. Ari Prabu Walang Sangsang narapati gagah ngan geus aya umuran. Basa anyog dia langsung bae tumanya. Ke ari ieu rombongan anu ti meuni? Wayah kieu ting rariung di dieu. Cek Prabu Walang Sangsang ngareret ka Nyi Setayu. Saeutik oge teu hayang nalek kanu keur ditanyakeun. Atuh cedok Nyi Setayu teh nyemah, kituna teh bari nerangkeun saha-sahana anu keur karumpul di eta tempat. Uluh geuning ieu teh sakumpulan rajanya. Tapi naon kaperluanana make karumpul di dieu? Jeung naha teu beja teh carita ngulayaban ka wilayah Batur. Nah tu apal, apanan sisi Cilutung teh. Wates wangeuna wawengkon kaula. Cek Prabu Walang Sangsang tu geunah. Dumeh wawengkonna asa kalini. Anu digelendeng sakadapana pada hargeueun. Angot Prabu Tereng Agung mah tiangalna oge geus diniatan rek nyulusup bari rarencepan. Ya kumaha kaula nyulusup ka wewengkon karajaan kalihan bari rarencepan tapi da teu niat goreng teu. Kajauh hayang tepung jeung putri anu opatan ieu. Ceuk Prabu Sulaksa. Nu sejen oge sarua pipilueun ngasongkeun eta alesan. Ari Prabu Walang Sangsang mah ngan siri keom we ngadengena. Ujan kitu nya. Nyata udah ngalamar putri anu opatan. Ya kajeuna di urusanna sakadar eta mah. Kaula nyerenkeun ka ari nyana. Nyi Setayu kitu geuning. Aranjeun teh dilalamar ku raja satiru-tiru kumaha kira-kira na ieu? Cek Prabu Walang Sangsang. Nyerenkeun putusan ka putri anu opatan. Ari putri anu opatan henteu nemalan sacara langsung. Cek maranehna sasaha oge boga hak pikeun lumur lamar satungtung bisa ngajalanan pasaratanana. Naon jadi pasaratanana Nyai? Bisi hayang emas permata, bisi hayang karaton anu agreng, bisi hayang lega tanah, keun kusi kakang diladenan. Cek Prabu Tereng Agung, raja anu duaan oge sarua ngasongkeun kasanggupan sarupa kitu. Nah dasanes eta anu dipiharep atuh. Tema Nyi Setayu. Nya sok sebutkeun naon atuh hayang teh sebutkeun. Kujeng kakang moal oleh dilaksanakeun. Cek Prabu Gajah Arsadenda mani geus teu sabar. Sarua dingasongkeun kasanggupanana. Mitra kaum dangu tetela anu dipentak ku Nyi Setayu teh lain karaton anu agreng lain emas inten permata anu dipentak teh jiga enteng tapi ning bangga, jiga bangga tapi bisa disebutkeun enteng. Jisim kaula katut dulur-dulur anu tiluan teh pangkat awewe. Ari awewe kudu baga gunung panangeuhan anu kasebutna lalaki. Tah bisa lakian jisim kaula opatan teh kakara bisa disebut salaki. Saupama bisa nang tayungan hirup huripna jisim kaula opatan.
mun aya mau ngamuk gajah meta salaki teh kudu bisa melaan. Cek cohagna mah kaula opatan hayang boga salaki anu pangabisana jauh ngaleuwihan jisim kaula opatan. Cek Nyi Setayu tataga. Aduh, eta mah aya di si Kakang. Panagara Galuh Jaya mah panggedena di ieu wewengkon deh. Rebu-rebu prajuritna oge. Rebu-rebu pakarangna oge. Cek Prabu Tereng Agung. Nasajena papadamu ngeleh nemongkeun kakuatan bala tentara masing-masing. Ngan bae adi Nyi Setayu mah henteu kabongroy ku anu kitu. Teu kabongroyeun. Atuh ari ngandalkeun anu sanes mah sanes oge gaduh kakiatan. Jisim kaula mah hoyong nya salira anu gaduh kakiatan. Anu sanggem aya di saluhureun kakiatan jisim kaula sapara kanca. Cek Nyi Setayu. Kela. Kaula teh acan ngarti ieu teh. Ari lalaki kudu boga kakuatan leuwih di aranjeun teh. Nah, kakuatan naon ieu teh? Dina keur kumahana. Anu disebut kakuatan teh kudu eces atuh. Cek Prabu Tereng Agung tumanya. Nya tangtosna oge kakuatan anu sampurna. Lahir sinareng batin. Secara lahir kedah teas peuleup. Secara batin kedah lega awur. Ulah ceehan. Ulah getas harupateun. Ulah babari kagoda. Cek Nyi Setayu. Kaula teh lalaki. Pasti kaula mah heuras beureum. Tidak aku kudu eleh ku awewe. Cek Prabu Tereng Agung. Prabu Sulaksa oge nyebutkeun kitu yen tanagara laki mah jauh leuwih kuat batan awewe. Ngan lamun dipentes kaula mung ari kudu bitotama ngaradenan bikang mung. Cek Prabu Sulaksa terang-terangan. Ya Allah, kaula ge mau ngelut jeung awewe mah. Hah, kenaon? Awewe mah jeung ngerek gelut sagarupakeun bagian laki urusan gelut mah. Mitra kaum dangu sabot kitu. Kaayaan teh geus mimiti carang-cang tihang. Malah tegung silila berai bae beurang. Ari geus caang mah sarerea jadi bisa nyidikeun saha-sahana. Raja anu tiluan katut wadia baladna beuki hookeun bae mireung kagelisan putri anu opatan teh. Maranehna nyaeta para raja beuki sumanget bae papada hayang menangkeun para putri teh. Sanajan jisim kaula pangawak awewe, tapi ari jogol mah da geus kungsi. Sok bae kahareup sahati antara salira tiluan anu ludeung makalangan ngayonan jisim kaula. Nyi Setayu bari singkil. Acek keun bae ku kaula anu nyang harupanana. Acek mah raos-raos we di juru. Cek Nyi Gabug kalah maju ke hareup. Itu ieu rutret silih pelong sabab ngarasa sungkan kudu ngayonan awewe. Ngan ku sabab haben ditangtang bae. Atuh sarantang Prabu Tereng Agung maju miheulaan. Nganyai ulah nyeri hate asa diunghak. Mun dina ieu perang tanding Nyai bobor karahayuan. Cek Prabu Tereng Agung teu ari geus kitu mangan sarentang bae narajang miheulaan. Ngan bae kabireungeuh. Panarajangna jiga anu masih keneh asa-asa meureun tetep we asa kagok. Kudu ngayonan awewe. Sabalikna jeung Nyi Gabug. Manehna teh katoto pangbengalna
ti antara dulur-dulurna. Malah maneh nama jika anu cua kalalaki teh. Buktina waktu nyerenteng teh langsung ngaheumatkeun peurutna dipake nonyok harigu Prabu Tereng Agung. Ditarajang leuwas rai memeusan, lamun mah telat mengparkeun awakna ka gigir tan wane kabeunangan. Mulajo sareuri nyengsirikeun. Sawaktu awak Prabu Tereng Agung jungkal jumpalik mengparkeun Panarajang Nyi Gabug. Sababasa manehna ngagulingkeun awakna, Nyi Gabug neruskeun deui Panarajangna ku sepakan-sepakan anu matak ngabahayakeun kasalamatan nyawana. Kumaha rek kitu, sabab anu rek disepak teh babagian awak anu matak bahaya mun kasepak. Geuning lamun kasepak teh sok seueul nya midara. Lauk buyuh teh asa nerelek naik ka luhur atawa ngacereng ka handap. Waranya gitu. Mitra Nyi Gabug nepi ka gegorowokan bari nyapukeun sukuna di sisi. Hiat-hiat cenah. Prabu Tereng Agung ngajol ka luhur sawaktu sapuan suku Nyi Gabug ngarah-ngarah ka handap. Atawa sabalikna, depak rata jeung taneuh sawaktu suku Nyi Gabug rek nyapu bobokongna ngan bae. Sakali waktu menjekuk beunang pisan kana bincurangna, atuh Prabu Tereng Agung teh kakawowongan nyerieun. Ger anu surak ngera-ngera Prabu Tereng Agung. Diecek gitu Prabu Tereng Agung asa diunghak. Atuh hatena mimiti ngagidir amek. Manehna cengkat bari leumpang cingked rek muru-muru Nyi Gabug. Hop 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 hop. Nah salira eueuh kaera. Teu kudu malas pati sabab teteh ladina jogo teh salira kawon. Ceuk Prabu Walang Sangsang nyarek Prabu Tereng Agung males narajang. Ngan bae jigana Prabu Tereng Agung teu sugema dicarek. Da buktina kalah kanyangangang tur narajang ka Prabu Walang Sangsang. Ari ku Prabu Walang Sangsang jadi ladenan deui. Mitra kaum dangu, waktu Prabu Tereng Agung ngajleng rek ngaheumatkeun teungeulan ku Prabu Walang Sangsang dicingcetkeun. Balukarna awak Prabu Tereng Agung ngabangkiung bru namru di sisi cai atuh keur deui bae anu surak nyeungsirikeun. Sok saha anu bade ngayanan jisim kaula? Ceuk Nyi Gabug nangtang-nangtang bari singkil. Mireungah kitu Prabu Sulaksa teu asa-asa ngajeng ka hareup. Ayeuna manehna moal asa-asa teu jiga Prabu Tereng Agung, sabab tetela Nyi Gabug teh awewe bedas. Hiya. Midra Prabu Sulaksa hut-het bari ngaheumatkeun sapasang leungeunna. Nyi Gabug ge ayeuna mah leuwih hati-hati deui, sabab menjadi lawanna geus apaleun kana pangabisa manehna. Atuh Nyi Gabug oge mimiti nyaharupan Panarajang ku Panarajang deui. Atuh der mitra, duanana papada ngaluarkeun jurusna masing-masing. Bitotama perang tanding lumayan rada lila sabab duanana papada ulet papada liat. Ngan kabireungeunna anu leuwih jag-jag jeung leuwih kesit mah tetela geuning pantar awewe. Nyi Gabug beblesatan ka ditu ka dieu mata klieur anu mireungeuh. Maka tingali mah ukur karemong pulas hejo bae anu gegeleberan. Ari jalmana mah ukur ting belesat teu katuturkeun ku panon. Ku kesitna gerakan hiji waktu mah sanggup ngahampol punuk Prabu Sulaksa. Tepikeun ka ngajurah roh atuh ger nu eak-eakan moyok jeung ngalerece ka Prabu Sulaksa. Kaula mah moal milu kana perang tanding
Cek Prabu Gajah Arsadenda mengadenge langsung selesaian. Manya cenah ari ngaran Gajah ari kawani eueuh. Kacida teu sopan. Lalaki galungan jeung awewe. Lamun mah eudeuh mentes kaula hayang dibentes ku cara sejen. Galungan tong di dieu kudu dinusuni lah. Geunaheun geura deuh geunah. Ceuk Prabu Gajah Arsadenda. Nah salira hoyong dipentes ku cara kumaha? Cek Nyi Gabug. Tadi Nyi Setayu nyebutkeun yen anu bakal jadi pisalakieun teh lian ti kudu heuras peureub oge kudu lega awur. Kaula teh hayang dipentes dina urusan kekuatan jiwa. Sabab kaula yakin jiwa kaula mah kuat. Cek Prabu Gajah Arsadenda ngadenge eta pamenta. Nyi Setayu seuri. Seurina teh seuri keom. Kahoyong salira hade ku jisim kaula diladenan hartosna kaula edek mentes kekuatan batin salira. Cek Nyi Setayu. Kitu nate bari nyokot buah kukuk garing wadah cai. Caina dipiceun digolontorkeun geus kitu eta kukuk dibalangkeun ka tengah cai. Buah kukuk ngangkleung ka bawa, ngangkleung ka hilirkeun. Buah kukuk anu ngangkleung teh ku Nyi Setayu digupayan ngagunakeun karemong beubeum. Karemong beureum. Eta karemong teh geleberan seungitna meleber angin-anginan. Ku anu ngameu mah langsung katur lengan. Lain katur lengan lieur tapi lamun mah lieur teh mabok ku rasa birahi. Mabok ku rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Nah ngadongeng teh jadi ngaleuang ieu teh. Wiosnya mitra lah. Tang-tang intermezzo na we mah pangrewong. Mun datang-datang pangrewong na geuning kalangan Pan Merdeka Permana mah teu aya heureuyan. Serius. Alah bohara. Deuh. Nih hoyong we ngaleuang si Mang. Hoyong wae ka film si Mang malah figuran oge. Sumohon eta aya ku anehnya mitra. Nu ngameu seungitna karemong dadak sakala jantungna tutunggulan awakna geus ngadeg-deg deui. Bulu punduk ke ngadadak kukurayeun. Lain kukurayeun alatan sieun. Tapi ngarasa kukurayeun teh kusabab nahan rasa birahi, nahan rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Maluang deui wae. Nyar sabirahi anu teu puguh datangna teh geuning. Padahal ari Nyi Setayu mah teu ngagoda teusing. Sabab manehna mah keur anteng gugupay. Ngagupayan buah kukuk sila balik deui ka girang. Da jeung nyana. Buah kukuk teh nyurubuk balik deui ngadeuketan Nyi Setayu. Memang munguh aneh. Buah kukuk nyoloyong ti hilir ka girang. Tug kadenget kiwari di Maronge mah sohor ku istilah mitra. Nyata si kukuk mudik cenah. Cenah ieu teh kakuatan pelet Maronge. Tah si kukuk mudik teh. Catet mitra. Pelet kahiji tah. Kukuk mudik. Ieu teh kakuatan pelet Maronge. Tong boroning makhluk nu nyawaan. Dalah barang paeh jiga buah kukuk oge sukmana kabedol teu kuat nahan gupayna Nyi Setayu. Rengse gugupay ngagero deui buah kukuk. Rasa birahi ge ngaradak leungit.
nunye sama ukur kesang badag gesang lemut tamah nanti eta awak bae lah leuleus satulang sandi. Janten kumaha atuh ayeuna? Nah masih kene bade nebak pasaratan anu sanesna. Cek Nyi Setayu tumanya ka raja anu tiluan. Anu ditanya teu bisa nemalan saharita teu ngabaradebe. Teu bisa nemalan anakku itu ku ieu jaba soak nya hareupan ka bedas nyegabug dina ijen. Nya soak alatan teu kuat nahan birahi anu ngagugudag. Eta teh dibalukarkeun ku gedena ilmu pelet maronge teh. Kaula taluk rumah saya teu bisa ngayonan salira. Boh kekuatan lahir, boh kekuatan batin. Salira nyai lebih kuat batan lalaki. Disangka. Cek Prabu Sulaksa ngaku kana kapunyul Nyi Setayu. Kaula oge sami rumah saya eleh jajaten. Bisa mah ayeuna kaula moal datang-datang deui ka dieu moal. Cek Prabu Gajah Arsadenda bari ngajakan anak buahna pikeun ninggalkeun eta tempat. Malah tekung silila Prabu Sulaksa oge amitan ka anu araya. Sabab ngarasa teu pantes aya di eta tempat salila-lila. Ukur Prabu Tereng Agung nu masih kene ngajengjen mah. Kunaon salira masih kene aya di dieu? Cek Prabu Walang Sangsang ti karajaan Kalihan. Ulah salembang. Sagedeung deui oge kaula sarua deuk amitan. Ngan samemeh init kaula amitan. Edek tumanya kadampal salira. Cek Prabu Tereng Agung netep ka Prabu Walang Sangsang. Aya pitara saeunaon mun teu hese ngawaluna. Kumaha bade diwaler? Cek Prabu Walang Sangsang malik netep ka Prabu Tereng Agung. Teu aya pananya anu penting. Ngan anu kaula heran. Batur-batur pada marebutkeun ieu putri anu opat. Tapi naha salira jiga anu hare-hare. Naha ieu ngandung hartos. Salira parantos tiasa meruhkeun maranehna. Cek Prabu Tereng Agung netep pilih genti ka putri anu opatan jeung ka Prabu Walang Sangsang. Ditanya kitu Prabu Walang Sangsang seuring ngaheuheuh. Jiga-jiga eta teh panalek anu matak lucu kadengena. Ari kidulur. Nah disangkana hirup di dinya teh ukur marebutkeun ambewe. Awewe nya. Tangtos teh kitu. Tapi kangaranan hiji Raja Agung. Ari cita-cita ngagaduhan permaisuri anu pikaaguleun mah pirakunde. Omong Prabu Tereng Agung. Nyotong tu bae sararea bakal boga cita-cita serba kitu. Ngan moal sakabehna lalaki sanggup nyubadanana. Da ari kaula mangarasa moal sanggup. Tapi bubutuh kaula ka putri nu opat henteu dileleungit. Jawab Prabu Walang Sangsang. Acan Neng Nong sok ngarewong tadi. Cager. Wara mitra. Hanya ka bujeng Neng Nong. Dugi kadi heula insyaallah seri nu kaopat dinten enjing diteraskeun. Papunten samudah kalepatan nuhun kana peratosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.